Tunduh cungur paradu. Nah jadi ayeuna urang ek ngobrolkeun masalah cinta euy. Urang ek nanya ya. Nah sih rata-ratanya jelema nu keribut dina bobogohan sok neangan pelarian anjir. Apal teu maneh pelarian? Lain pelarian lari Car Free Day lainnya. Pelampiasan lah. Bahasa gampang nama jadi jelema nu dijadikan objek untuk mengobati kepajelitan hati seseorang. Gitu pokoknya malah. Ngan hanjakalna eta teh cuma sementara. Jadi mun si eta geus akur deui jeung kabogohna maneh ditinggalkeun men. Anjing memang. Cigra euy. Mun bobogohan nya nyatong sok putus nyambung karena nu bakal karaheut hatena teh lain maneh duaan hungkul tapi besar kemungkinan aya deui dua jelema nu karaheut hatena euy kete. Saha eta nya? Pelarian maraneh. Kade eta. Nah maneh nu bobogohan ge tong sok sedih lamun ditikung batur karena maneh nu bobogohan ge sok kadang ngarujitkeun batur euy. Ngartos. Zaman ayeuna mah kudu keras men karena masalah cinta mah urang ge mun boga duit 100 jutanya ek neangan awewe nu geus bogaeun ka bogo terus erek ditikung ek dikawin langsung kudu keras ayeuna mah men. Urang mah mun hajatan ge moal nanggep dangdut ek nanggep debus anjing kanggo edan tah lah. Urang mah mun kawin ge nya moal ngayakeun emik bising ke mantan awewe urang nyanyi lagu Armada rujit euy. Nah ayeuna mah kieu ya. Mainna main simple. Misalkan maneh ngadeukeutan awewe sakirana liat dibeunangkeun langsung we tinggalkeun geus lah. Karena cinta sejati mah akan datang tanpa harus rudet dan tanpa harus sukal skill. Masih geus bobogohan ge tong sok berlebihan tong nepi ka ngaran kabogoh ditulisna status WA make emot love. Lebay anjing. Terus make baju cowple. Sok aya geuning nu make baju couple, baju lalaki tulisanna lo nu AWWP dihijikeun jadi lope. Mun mah ganti baju lalaki tulisanna anu AWW jeung dihijikeun jadi anjing teh. Lah lebayna teh maksimal mun Mobile Legends mah geus lebay level 15 geus nepi late game. Cik lah. Terus urang mah nya pengalaman cinta geus luas. Geus veteran urang mah. Urang geus pernah ngadeuketan macam-macam tipe AWW ge euy. Dan emang eueun nu sampurna. Nah, harita urang basa keur zaman kuliah di Oxford nya, urang pernah ngadeuketan hiji AWW nu di mana bapana si AWW eta teh adalah mantan guru ngaji urang basa keur leutik tah. Jadi pas urang berhadapan jeung bapana teh geus asa ek di tes EBTA Ikro we. Jabah harita urang belet. Terus deui urang ge pernah ku AWW dipelaknya. Dipelak di ruang tamu 3 jam jeung bapana. Kan urang teh kudu ngobrol meureun nya teu mungkin cicing wae. Terus AWW urang nama kalah indit we. Di jam 2 beurang tah. Urang ge eta geus teu kuat sebenarnya mah yang guat-guat adan asar. Supaya urang teh bisa salatnya indit dan meninggalkan si bapak ieu. Tapi eta urang geus nungguan nepi ka jam 3 leuwih da adan asar teh eueuh wae geura. Dan ternyata aliran si goblok teh. Akhirna urang jam 4 ke cai wudu. Wudu ge ku urang aja dililakeun mun perlu maek adu supaya si bapana teh keselen terus indit. Jeung nu anehna si bapana teh teu salat geura. Yahudi sugan cek aing teh. Nya jadi itulah pengalaman cinta urangnya. Cinta itu musingkeun nya. Jadinya anjing. Cara goblok.